Sampurasun barudak tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna Nini bade ngobrol sareng Joy. Joy, Yani, kumaha milih sekolah teh? Reka SMP mana? duka nih. Nah, duka. Bingung. Bet bingung atuh Joy. Mun Joy bingung, Joy kedah ngadoa. Bade milih sekolah teh ngadoa ka Gusti. Nyuhunkeun panuyun Roh Suci. Kumargi Gusti teh roh, janten urang kedah ngadoa supados ku Roh Suci dituyun pipikiran urang teh. Jadi urang teh bisa milih. Bade ka mana yeuh SMP teh? Ulah sakahayang, ulah mikir, sakola eta we gedongna agreng. Sakola ieu we maengbalna hade. Ulah kitu milihna. Joy ngadoa nyuhunkeun panuyun Roh Suci supados tiasa milih SMP anu sae, anu saluyu sareng pangersa Gusti. Gitu Joy. Kitab suci baca supados Joy terang naon anu kedah dilampahkeun. Tapi kade Joy, da iblis oge sok mangaruhan pikiran urang. Nya barudak kade tah iblis teh sok ngaharewos ka urang teh. Ulah maca kitab suci naon eta mah. Tah, omat Joy kedah ngadoa nuhunkeun panuyun Roh Suci. Tunya Joy? Yani, Gitu barudak, omatnya barudak kedah ngadoa, kedah maca kitab suci. Tah barudak mung sakitu Nini Oce dinten ieu. Tepang deui dina acara Caki salajengna. Dadah.